Lain di teh koreden teh dan angel kabeh deh kah enggak kene kabola di itu nak kumaha ayo teh kudu diangeus dan mana pagawean teh ieu mah ngararewa kieu kapolakan teh kudu diurut meureun panjangan nu gawe ke mereka euy tah ieu teh kira-kira nu rek-rekeun barang gawe ngurus kebon ieu euy teh kudu diurus barang kebon teh kudu nitah nu gawe ieu teh mereka kira aku rek cerang garung kieu jangan heula nu gawe yo isukan bae koret deui tina dikoret kepar Mana Ji? alah tas jadinya di kebon tetep buat tempuh kebenaran aduh itu aji teh kebon barala mun naik mah teh garawe di itu di kebon pom dan Aek Ji. Diberi pegawaian mah komo we atuh da begekeun ngaromongkeun yang ieu aduh ieu teh semoga pegawaian gawe kieu we sampai oke lain atau kita gawe teh naon ieu atuh mun naik mah isukan we atuh tah larangan mah gawe isuk naik naik mah geus we bae isuknya gawean kebon haji itu bala bala makan baik daripada orang pegawaian kita menganggur bener moal itu bayaran teh atuh dibayar kodek oge sarua we dek oge atuh babayaran mah dibayar kodek oge sarua umum bejaan aja mah Haji sok beca eta mah waduh henteu isukan pegawaian ini isukan mah nya gawean we isukan mah mah aja ngeureui heula atuh nya harayo ayo beli udah masukan we meureunnan ngan lamun kebenar ulah bangsat dah ubah anu tah gawe urang kurang itu neuna aya meureujak 7 mah aya bersih bom-bom bukan barang aya di kuliah di kebon si butuh barang jeung pacu bawa Om. Oi. Dah dapat adalah dirinya. Ayo orang gawe teh Haji. hayu kan ngaraguan tadi di orang Heula. ngopi heula tadi teh Itu Haji mau kopi mah. hayu atuh Orang itu. hayu Ditempo mau ada sekarang we aya di ditu di kebon teh. ayu koret buahan gitu diantep meui we Udah sarieu naon modal ulaheun ku batur. cek urang mah teu kahakanan pikeun baturnya Bari akan dilatung soak we kan mau. duh
Oh, ayo. Oh, ayo. Oh, ayah. Baik dah lagi urut lah. Lah cicing nama. Sampai Lain nama kene urut urut gimana? manyuk heula. Heula. Wah, mau nage merek aja mada korea. Nama orang urut heula we. Oh, dah hayang urut Kan mah. kajeung. Ayah haji. Sebutkeun. Sugan mah. Mere mah urutna beurnya. Lain ya teh. Negara rabe teh barudak teh araya euy teh gawe teh. Kita teh bari tangkos kita. Wah, ini haji. Oh gede ke syukur. Kalau garis gara we mah. Gitu. Wah itu aya nama rada heula we. Lah kade istirahat heula. Oh atuh aya kayak gitu mah. Mana ya rada. Beuseuk ya. Da geus mawangan kur cai we. Hukum teh we. Cuma kopina. Eueuh. Lain haji mah cai teh cai we mawa. Kain oge kumaha kamari. Banyak teh henteu kitu haji teh. Bukeun Babayaran kumaha. teuing mangke. Kumaha? Kawas keris. Gitu we. Garek apa? Itu warat mere. Bukan orang oge curang oge. Gitu. Ripuh ya mah ya gawe di kieu mah. Pun. Teuing kumaha? Tong-tong heula teh nya. Ajar ka ba ka tempat tepuk heula. Oh atuh. Ari di kawe aya mah. Cek bener mah aja teh babayaran anak teh ka urang teh. Da urang teh digawe meureun ieu teh. Nah, kamu teh bener mah dihancak bae nya. Lain berarareuh eta gawe teh geus waktuna. Euy. Da meureunan gawe mah geus tinggal babayaran ieu teh. Nah, atuh kudu perlu eta mah. Da butuh. Katanya ya. Oh iya tadi kata. Lu anon. Bu anon. Ah, nu balik ge teh ji. Kan haji begitu nya euy. Pan kamari janggina cek haji erek bener cenah bayaran teh. Ngus untung eta teh sakitu oge. Kamari mah carecing di ditu wah gawe. Pana tanggas boga eta duaan ge kudu geus bersyukur sia teh kabina-bina teuing. Alas kan kudu dihampo haji mah ku aing. Naon ya teh sia teh? Bapak kakolot teuing. Geus puguh sia dibere pagawean ku aing oge. Benar teuing. Geus bom biuk lah. Bae haji mah. Sarwana. Teu hayang aing mah kege mun dititah digawe sing cadu lagi aing mah teu hayang lah pokona mah. Mereka Gaya aing. Mantau aing mah. itu mah. Ore. Kenapa haji euy? Di lumayan keun tangga. Salah haji
ayo balik panmeureunna. Heeh. Kepalakana itu loba tuh. Heeh. Ayo lah Coba bayaran jeung panuju aing mah kitu mah. pokona mah ayeuna mah. Lain haji euy mah balik deui. Moal. Bisi balik deui haji. Moal. Geun bae ieu Mang anu perhatikeun dek nu ngala. Sok. Namun aya haji bejaan dek. Siap. Heeh. Sok. Wah, eta mah canggung euy. Hese tuh, mending itu menek. Oh, heng atuh. Euy. Ari wadah cai tinggalin teh ka bawah ieu teh. Di ditu. Tadi. Oho. Kena gawe teh alat daya kene. Mana? Naon teh? Kalau kakak berapa dot? Aduh, om. Lain euy. Tadi omong teh dinya. Ada panya teh mama top deui si haji konin teh. Dilaporkeun mah urang euy. Pasti kitu nama. Aya dilaporkeun mah beureun. Ya ku aing dilaporkeun ku aing. Ruksak pena batu di alahan. Ku aing pos puguh-puguh eta teh dipelak. Jangeunahna teh manusia teh. Balik teuing laporkeun ku aing sia lah. Dewek mah euy beunna eta boga pakaian. Ayo we para dogan. Alah. Ulah syukur we panggih. Mulai haji geus mulai naon ieu? Lain ieu teh kaya penting itu kebun diranya aya nu madogan hayang panguruskeun dewek teh. Tuh geuningnya. Butuh hayana mah kanu kieu teh tah. Ieu naon ieu? Menak ieu teh lalawora. Nah asa masalah naon ieu teh lagi aya masalah naon deui? Wah, ngawakongna orang di ditu. Di dieu mah teu pararugu ngawakong di dieu mah. Di mana? Heuh tabang ngawakong di dinya nu pantes. Hek lah di. Nah haji teh rek ngomong naon, nah naon anu digaraksak teh ieu teh rek laporan naon haji teh ieu teh. Lain ieu teh itu teh bepelakan teh bepelakan teh pan ngahaja di pelah diparaokan hayang panguruskeun itu teh nu malingna ngaruksak wae. Saha atuh nu maokna ieu teh mah haji saha? Barudak ari kemarin teh ditah gawe barudak dibayar gawe nama 50.000 dibayar duaan. Saha nu sudieun dibayar 50.000 duaan mah dasar haji koret teu hayang teh nguruskeun age nari haji koret-koret teh naon anu dipaok teh ji naon ieu teh naon Nah naon eta jadi sia nu nyorongot ieu mana teh hayang dipanguruskeun itu nu mau. oh kan aing teh kieu kieu hangsip narek ngalawan haji ka aing sok hayeuna marek hayang naon haji Sia teh yo sia sok kumaha sia yo sugan haji teh kudu dicekek ieu palalawora ieu mah ngalawan ka hangsip sia sok sia ku aing kudu dikieukeun sugan kudu dicekek ku aing haji mah ngalawan we ti kamari ieu teh ampun teuing ampun Pak sok ampun aduh sia hayeuna mah rek kasaha minta tolong aduh ampun ieu teh pemerintah lalawora ieu teh Ampun. gagabah teh ampun Pak Haji ampun pagi saya nguruskeun haji teh patut teh